Cacak leuwina urang dina hirup di alam dunia teu bisa jadi andalan, komo kurangna urang dina hartosan. Urang bisa ibadah lain pedah urang loba duit, urang tiasa ibadah lain pedah urang beunghar, urang tiasa ibadah lain pedah urang keur sehat. Da geuning aya jalmi anu cagerna leuwih cager tibatan urang hese ngalempangkeun sikilna dina jalan pangaosan. Lamun ayeuna urang bisa ibadah sabab beungharna urang, da geuning aya jalma nu loba beunghar, nu langkung beunghar tibatan urang, tapi hese anjeunna kanggo naon? Kanggo ngadeketkeun dirina ka Gusti. Maka palawargi hadirin anu ku Allah dimuliakeun, adalah satu kapantasan keur urang nalika urang pinter bisa mampu kawasa keur ngahadirkeun rasa jeung bahasa syukur ka mantenna. Naon sababna? Sabab urang dipilih ku Allah kanggo tiasa ngaos dina waktos ayeuna. Alhamdulillah. Kahartos teu? Naon? Ustaz tok tere-tere cenah kuring nu capena beti bunu ngapna geuning eta ningali si emak tadi teu kianan ngantosan irah eureuna ngomongkeun naon cenah Ustaz. Ieu teh keur ngawartosan. Urang tiasa ibadah teh lain peda urang hebat, lain peda urang cager. Ari cager mah walatra, eta mah bentuk rahmat ti pangeran. Wa rahmati wasiat kulasaiin. Ulah bangga urang ayeuna peda boga cager, da jalma teh iman oge dibere cager ku Allah.